dan salat sinareng Sundana ayeuna usolli heula niat lapad niat salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Allahu akbar. Doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tah eta teh nu terakhir diaoskeun teh bacaan iftitah. Dina aosan iftitah, ari iftitah teh bubuka, pembuka, iftitah teh hartosna teh sok aya anu ditasdidkeun innas sholati cenah ditasdidan tina na kana sode teh ta eta teh diwartosan aya namanya kusim kuring teu kaing ditasdidan. Inna sholati teu kaing dipanyangkeun na teh inna sholati teu kaing kumaha cenah inna sholati aya anu dipanyangkeun dina wanusuki su'na wanusuki tasuna ge sami nging dipanyangkeun eta teh wanusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nyundaan teh bagian inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Inni sayaktosna sok inni sayaktosna abdi wajjahtu madepkeun abdi wajhiya kana wajah abdi lilladzi kadat Allah fataras samawati anu parantos ngadamel langit tujuh wal ardo sareng bumi tujuh hanifan bari anu condong kana agama musliman tur pasrah sumerah wa ma'ana sareng sanes abdi minal musyrikina ti golongan jalma-jalma musyrik. Tah eta teh hartos atanapi sunda bacaan salat
margi bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, ti antawis perkara anu kacida kedah diuninga na kade ieu kacida ieu teh kedah diuninga na teh henteu ecek-ecek diuninga na teh tapi kacida ieu teh tekenging dilalawo rakeun kedah uninga naon nya eta aos-aosan atawa bacaan dina salat kacida eta teh kedah terangna ma'aniha sarta hartosna eta bacaan salatna kacida pisan kedah kauninga nya kitu deui hartosna ogen kacida pisan kedah kauninga nu matak neme disun dakeun katalar teu ku bapak-bapak sinareng ibu-ibu keun we da di sakola agama kapungkur teh nya pelajaran rarakatan salat sinareng Sunda bacaan salat teh ini saya tosna abdi teh saha abdi anu nuju salat wajah tu abdi keur madepkeun abdi wajhia kana wajah abdi bahkan lain wajah hungkul sakujur badan ku abdi dipadepkeun janten salat teh nuju madep kasaha salat teh lilladzi kadat Allah tuh kan ya janten teu kenging lalawora salat teh eta teh nuju menghadap ka Gusti Allah eta teh Allah anu mana teh ya patoros samawati Allah teh anu parantos nyiptakeun langit 7 ta abdi teh ieu teh abdi teh nuju salat abdi teh nuju madep kadat Allah nu mana Allah anu nyiptakeun langit 7 wal ardo bahkan lain langit hungkul Allah teh nyiptakeun teh bumi ogen ku Allah teh diciptakeun kadinya abdi teh salat teh madep teh sanes kanu sanes deui Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun langit 7 Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun sami bumi ogen aya 7 bari Allah mah nyiptakeun langit sinareng bumi teh ala goiri misalin sabikin eueuh contona sugan Allah teh nyiptakeun langit teh niru tina naon tina makhluk anu henteu begitu pula Allah teh sugan nyiptakeun bumi teh meniru tina makhluk nu sanes henteu Allah teh menciptakan makhlukna teh ala goiri misalin sabikin teu nyonto kana conto anu tipayun namina teh al-fatir Allah teh ari al-fatir teh yang menciptakan bari nyiptakeunana teu aya contona itu namina Allah teh al-fatir tah kadinya abdi teh nuju salat teh madep teh ka saha ka Gusti Allah menghadap ka Allah anu nyiptakeun langit sinareng bumi hanifan naon hanifan teh
Hanifan bari anu condong kana agama. Maksudna condong kana agama Islam, jauh tina agama-agama salianti agama Nah, eta hartina hanifan dina bacaan naon namanya teh? Doa iftitah, janten abdi madep ka Allah nu nyiptakeun langit bumi, bari abdi teh cenderungna beragama Islam, lain memegang teguh agama-agama anu salianti agama Islam. Wa may yabtagi ghairal islami dinan palayuk bala minhu. Sahajalma anu milarian agama salianti agama Islam, maka moal ditampi ku Allah teh agama nu lain Islam mah. Hiji tahanifan tuluy hanifam musliman. Naon musliman teh? Musliman teh musliman tur pasrah sumerah muslim. Ari muslim teh orang ari orang Islam teh orang anu pasrah. Pasrah memegang teguh asup kana agama Islam, eta namina muslim. Muslim orang yang beragama Islam, mukmin orang yang beriman. Muslimin muslimat cenahnya, mukminin mukminat, hartina teh muslimin muslimat teh laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, mukminin mukminat laki-laki dan perempuan yang beriman. Hartina teh tada abdi teh muslim beragama Islam. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana sareng sanes abdi minal musyrikina ti golongan jalma-jalma anu abdi teh ngaku dina salat teh cek urang teh wa ma ana minal musyrikin, abdi teh lain jelema musyrik. Saha ari jelema musyrik? Nu kumaha jelema musyrik teh, Bu? Jelema musyrik teh ka Allah mempertuhan, kalian Allah mempertuhan, musyrik eta teh ngarana musyrik jali nu kitu umah. Jelas ka Allah menganggap Tuhan, kana patung batu menganggap Tuhan, musyrik eta teh namina nu kitu teh. Abdi golongan nu kitu sanes da urang mah menganggap Tuhan teh hanya kepada siapa? Kepada Allah, berarti lain musyrik urang teh. Lamun kieu mah, lamun terpercaya ka Allah, terpercaya bahwa Allah itu Tuhan, Tuhan nate percaya nate kana patung, eta mah kafirin. Jalma kafir. Ieu mah ka Allah mengakui Tuhan. Allah teh yang menciptakan, Allah teh anu ngagaduhan tapak damel. Kana patung ogen nekadkeun eta si patung ogen ngagaduhan tapak damel sami seperti Allah, musyrikin nu kitu teh. Jelema nu kitu teh nya musyrik teh dosa anu pangageungna syirik, sabenerna nama lain musyrik. Musyrik mah jelemana ari bahasa ari pagaweanna nama syirik ngaranna teh syirkun. Syirkun teh jelema musyrik eta teh jelema anu pangageung-ageungna ngalakonan dosa. Inna syirka ladulmun adim. Saestuna menyekutukan Tuhan
adalah dosa dolim anu pang gede-gedena cenah musyrik teh. Aya deui ibu bapak hadirin semua yang ada di sini, musyrik teh musyrik kopi, lain kopi. Musyrik naon cenah? Kopi. Ai jali mah jelas musyrik teh model nu tadi, ka Allah menganggap Tuhan, ka salianti Allah juga menganggap Tuhan. Lain orang mah lain golongan nu kitu. Aya deui musyrik kopi, sirik kopi, lamun dina kitab lain musyrik kopi, ngeun ngarah-ngareunaheun bahasa urang geus musyrik kopi. Nu kadua aya musyrik kopi atawa sirik kopi nyaeta sirik musyrik anu samar. Jiga lain sirik, jiga lain musyrik, padahal mah musyrik jelema eta teh. Model nu kumaha jalma anu ngalakonan musyrik kopi? Model jalma anu keur salat ari ngobrol inna sholati wa nusuki wa mah ya salat abdi hirup abdi maut abdi karena Allah. Kitu kan dina doa iftitah teh nya. Naon deui memehna doa iftitah teh? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ari ngobrol dina doa iftitah teh, abdi teh madep ka Allah nu nyiptakeun langit bumi, ieu teh salat teh abdi teh. Tapi si horeng mana horeng dina hate na eta jalma anu salat nu ngobrol kitu dina doa iftitah, hate na teh berpaling ke selain Allah. Ari lisan ngomong ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ari hate da kuring mah salat teh hayang kapuji ku saha? Ku jelema, lain ku Allah. Da kuring mah salat teh hayang kaemod ku saha? Ku jelema. Ta berarti eta jelema teh sami sirik eta teh jelema nu kitu teh. Ka Allah nyang hareup ku salat, ka jelema oge nyang hareup ku salat. Sami nu kitu oge jalma musyrik. Ngeun musyrikna musyrik kopi. Musyrik anu samar tejiga musyrik, padahal musyrik eta teh musyrik kecil-kecilan gitu teh. Hayang kapuji ku jelema, hayang kapuji ku saha we. Itu musyrik. Sabenerna mah ngeun musyrikna musyrik kopi. Janten kan dina doa iftitah teh naon cenah? Wa ma ana sok sareng. Wa ma ana minal musyrikin. Sareng sanes abdi ti golongan jalma-jalma mun anu musyrik. Geus ka Allah hungkul. Tong mikiran nu lain nuju salat teh. Ka Allah we naon? Hungkul. Rek ditempo ku jelema salat, rek teu ditempo ku jelema salat, kuring mah menghadap Allah. Rek eueuh nu ngabanungan salat, kuring mah menghadap. Rek loba nu ngabanungan di kamera, di statuskeun, di kana Facebookkeun, kana WA-keun, salat kuring mah menghadap. Tong ngalirik nu lain. Sabab wa ma ana minal lain jelema musyrik abdi mah tak kitu kudu kitu salat teh. Tak kedah terang kana hartosna babacaan salat. Mari kita lanjutkan. Inna sholati sayaktosna salat abdi
wanusuki ponokeun suna teh wanusuki sareng ibadah wamah yaya sareng hirup wamamati sareng maut lillahi eta kagungan Allah nu mana Rabbil anu mangeranan sakabeh tuh inna sholati saestuna sholat kan keur sholat caritana teh urang teh langsung liwat heula saestuna sholat abdi teh lillahi eta kagungan Allah sholat teh abdi sholat teh atawa sholat abdi ieu teh sholat kagungan lain kabisa jeung kamampuan diri sorangan ieu sholat teh lain osok ngawaskeun la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billahil sok naon Sundana eta teh la haula teu aya daya pikeun ngalakonan taat ka Gusti Allah wala quwwata teu aya kakuatan pikeun nyingkahan maksiat ka Gusti illa billahi kajaba ku pitulung tuh salat teh abdi pangna bisa salat lain kabisa abdi bisa ngalaksanakeun salat lain kemampuan abdi tapi lillahi kagungan pitulung ti Gusti tah kitu urang teh dina keur salat teh kudu kitu keun wajar lah ibunya da dina salat teh aya khusu aya takhosu ari khusu mah khusu ari takhosu mah berusaha supaya khusu dina salat teh kuring teh ieu teh salat heg kieu misalna teh kuring teh atuh naon kuring teh jelema soleh kuring teh atuh daekan salat ta eta teh leungitkeun bu eta teh sifat kitu teh kuring teh atuh eta teh leungitkeun sabab lain ku kuring bisa salat lain ku kuring bisa ibadah lain ku kuring bisa puasa lain ku kuring bisa amal soleh tapi ku Gusti Allah upami orang mengaku bahwa orang bisa beramal ku kabisa diri sorangan namina teh ujub namina teh pembohong ongkoh lain kaasup siddikun uninga Abu Bakar Siddiq sajabi ti ngabenerkeun naon bae berita ti Rasul Abu Bakar Siddiq mah teu mengakukeun bahwa bisa amal ibadah teh kabisa sorangan henteu tong diakukeun sabab eta teh bohong kan ari Siddiq teh anu loba benerna hartina teh tamatak salat abdi eta teh karana Gusti Allah kagungan Gusti Allah paket eta teh kedah diemut-emut nuju salat teh kudu kitu urang teh terus inna sholati wa nusuki sareng ibadah abdi sabab ibadah teh sanes salat hungkul aya puasana aya wiridanana aya macakur ana aya nulungan baturna aya bunta bantu ka masyarakatna aya gotong royongna dan lain sebagainya tah eta ibadah ogen amal-amalan nun neme disebatan ogen
sanes kabisa diri sorangan, tapi kagungan Allah karunia ti Gusti Allah sadayana oge. Tong diakukeun lah ku urang mah. Pada melan urang amal soleh urang tong diakukeun kamampuan diri sorangan. Eta oge sami eta teh musyrik eta teh. Pada naon sababna? Sabab diri sorangan mah teu bisa nanaon. Naon ayat Al-Qur'an cing? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya Allah itu yang menciptakan kalian dan Allah itu adalah yang menciptakan sesuatu yang diperbuat oleh kalian. Janten kieu ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini, urangna ciptaan saha Allah, begitu pula pagawean nu dilakukan ku urang ogen ciptaan saha eta teh? Ciptaan Allah. Pada melan Allah matak lamun ibu-ibu beramal migawe beribadah tong diakukeun kamampuan diri sorangan. Musyrik eta teh sebenarnya mah ka Allah menganggap Tuhan yang menciptakan ka diri sorangan sarua bisa dinyiptakeun amal kan ka Allah hungkul orang teh. Tak ya ajaran tauhid teh kieu hanya kepada Allah satu-satunya, hanya Allah satu-satunya, eueuh nu lain mah diri sorangan ge eueuh. Aya babari ngobrolkeun anak kitu tanya ya. Ari geus bisa. Tuluy naon deui? Wa mah ya sareng hirup tu abdi teh hirup teh ku Allah deui. Abdi teh asal nama maotnya. Asal nama maot. Cai mani abdi teh asal nama diasupkeun ku bapa kana jero beuteung inung. Nah, geus 4 bulan teh jadi hirup. Kusaha dihirupanana abdi teh? Ku Allah. Hebat kitu nya Allahnya. Gitu. Abdi teh hirup we di dunya. Ari pek teh geus hirup teh wa mamati maot we. Kabeh oge bakal kitu. Nu jagjagna, nu cageurna, nu geuringna, anu pengkorna maot kabeh oge, nu beungharna, nu miskina, nu jabatan luhurna, anu jabatan penekna maot kabeh oge. Engke teh duka isuk, duka engke, duka pageto dirahasiakeun ku Allah teh. Ta abdi teh maot engke teh kusaha deui? Ku Gusti Allah yuhyi wa yumitu. Allah teh yang menghidupkan dan yang mematikan. Duka dikamanakeun rohani urang teh nya. Nu tadina bisa ngobrol, nu tadina bisa pidato, dicabut nyawana teu usik teu malik. Nu tadina dipikabogoh eta pamajikan nu geulis teh dicabut we nyawana pamajikan eta nu geulis teh. Jadi emung ngabaturanana teh geus dicabut nyawana mah. Itu. Neangan deui we lah eta teh. Kitu kan ya. Pek teh geus maot urang teh nya. Tuluy urang teh naon? Dikubur. Geus dikubur teh buruk patoleksak naon teh. Tulang-tulang urang teh naon dina Yasin teh geuningan. Nu romim-romim kitu teh. Poe deui abi teh. Qul yuhyi halladzi ansa'aha awwala marrah. Lain eta nu romim-romim, wahya romim cenah. Mayuhil idoma wahya romim. Naon mimitina teh? Ai romim teh buruk patoleksak tulang urang teh. Pek teh ku Allah teh dihirupkeun deui engke teh.
Pan urang teh maot dikubur buruk patoleksak tulang urang teh. Da ku Allah mah dihirupkeun deui engke teh eta teh anu patoleksak teh anu buruk teh. Hirup deui. Torojol teh jelema anu teu percaya kana bakal dihirupkeun deui na jalma nu maot. Lah moal cenah. Geus maot mah maot we, moal dihirupkeun deui piraku cenah geus maot. Geus buruk bisa hirup kitu. Ditemal ku saha teh? Ku Gusti Allah teh mikir maneh teh cenah. Tong ningali kana tulang belulang maneh anu geus buruk. Tingali we siki pare cenah. Sok siki pare, nya siki pare ruang daon da bakal hirup jadi cenah. Babarieun Allah mah cenah kitu. Teu aya nu hese pikeun saha mah? Pikeun Allah mah. Matak ulah jadi jelema musyrik. Jelema musyrik teh berpaling hati ke selain Allah ulah eta teh. Tuluy naon deui? Lillahi rabbil alamin. Allah teh anu mangeranan sadaya alam, alam semesta, anu menciptakan alam semesta, anu ngurus alam semesta, anu ngatur alam semesta sadayana eta ku Gusti Allah ta eta Tuhan teh sang pencipta teh. Da kieu ibu-ibunya bade ngalalakon salit we. Da ari Allah teh kan jenengannya nami Allah teh nami Tuhan, nami sang pencipta Allah teh. Tah apalna nami sang pencipta alam semesta, apalna nami sang pencipta langit jeung bumi, matahari, bulan, bintang, sang pencipta eta namina teh apal teh adalah dibejaan ku Rasul, ku para ulama. Da kapungkur mah can diwartosan ku para rasul, can diwartosan ku para ulama, teu apal ngaranna Allah sang pencipta alam semesta teh. Semacam Nabi Ibrahim kieu ya. Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ayeuna sinetron mah para pencari Tuhan ieu mah Nabi Ibrahim mencari Tuhan baheula teh kieu. Kae saha cenah pangeran kuring mennya cenah pangeran patung teu kaharti urang mah cek saha teh. Cek Nabi Ibrahim pas enjing-enjing bijil panon poe. Boa eta euy Tuhan teh. Cek saha? Cek Nabi Ibrahim. Terus nya ieu Tuhan teh. Baheulana kitu Nabi Ibrahim teh nya. Ari pek teh pas naon sore magrib we ngalelep panon poe teh. Kumaha cek Nabi Ibrahim anu akalna sehat? Samual mungkin menya Tuhan ngalelep cenah. Lain panon poe Tuhan teh. Pas wengi torojol deui bulan. Wah iya Tuhan teh bulan kok jadi caang peuting teh. Terus ditoongan ku Nabi Ibrahim teh. Nah hari pas subuh berang we eueuh deui eta bulan menya Tuhan kalah ka eueuh cenah. Teu kaharti lain lah eta mah cek akal Nabi Ibrahim anu sehat. Kumaha Nabi Ibrahim gerantes teh dina akalna, dina hatena teh kieu. Apalah ayeuna mah kuring teh Tuhan teh. Can dipasihan jenenganana Allah eta teh. Can dipasihan ku Gusti Allah, can dipasihan uninga jenenganana Allah Tuhan teh. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Apal ayeuna mah kuring teh Tuhan teh. Saha? Tuhan teh nu nyiptakeun kuring, anu nyiptakeun langit, nu nyiptakeun bumi, nu nyiptakeun matahari, bulan, bintang, pokona mah nu nyiptakeun sagala bedul ta eta Tuhan teh. Pati saparak harita Nabi Ibrahim teh kapenak we sang pencipta teh
dipasihan we wahyu ku Allah. Allah ngaranna Tuhan teh. Jadi Allah mah itu adalah hanya nami anu dipasihan uninga bahwa Tuhan teh namina teh saha? Allah melalui lisan para rasul, lisan para ulama ye sang pencipta alam semesta ye anu nyiptakeun langit jeung bumi teh namina teh Allah gitu. Da bertauhid teh kitu kapungkur tehnya. Tah mudah-mudahan urang sadayana sabada ngupingkeun ieu pangaosan, sabada ngupingkeun sinareng abdi deui, sabada nyarioskeun ieu pangaosan sing makin cinta kepada Allah, sing makin yakin ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tong ningali kabisa diri sorangan, tong ningali kabisa jeung kamampuan makhluk, da eueuh nu mampu eueuh nu bisa makhluk mah anu sadayana ogen eta teh ku Gusti Allah. Ngeun pedah kade terakhir ti abdi aya bahasa anu khusus dina hate, aya bahasa anu bisa dikaluarkeun dina lisan. Kumaha contona? Ulah kieu kena-kena geus ngaji ayeuna di dieu malam Sabtu. Da sagala oge cenah ciptaan Allah. Kuring diciptakeun ku Allah, nu dipigawe ku kuring diciptakeun ku Gusti Allah. Hek aya nu nanya sabada ieu ngaji di dieu teh. Mang kunaon pamajikan maneh hamil ku Allah, taulah ulah gitu. Mang kunaon eta getihan eta kunaon ku Allah, ulah gitu. Eta mah cukup ditekadkeun dina hate nya. Hakikat nama ku Gusti Allah cek hate teh ngeun da ari lisan mah paragi bahasa syariat teh mal we pangna pamajikan hamil teh ku kuring dikompa gitu. Pangna naon? Pangna kuring getihan teh mal we ku bedog kakadek musyrik moal da urang mah jelema muslim teu mempertuhankeun kanyut, teu mempertuhankeun bedog henteu. Da hate mah hakikatna ge urang teh nekatkeun ku Allah sadayana oge. Ngeun ulah sampai anu dikedalkeun khusus pikeun hate kalah kaluar ku naon? Ku lisan. Kartos ku sadayana aya bahasa hate khusus, aya bahasa deui lisan. Lamun aya nu naros kunaon eta getihan, jawab we naon tadi nasababna pangna getihan. Titajong musyrik moal kade ulah ku Allah kalah ka suul adab eta mah. Naon suul adab teh? Goreng tata krama. Lamun hayo we ditanya teh kusaha? Ku Allah rek ka mana? Ka Allah. Buat kalah ka goreng tata krama gitu. Cukup dina hate we eta mah. Tah panginten sakitu anu kapihatur hapunten tina kakirangan sinareng kalangkunganana da abdi mah kieu bahasana kitunya, bahasa Sunda henteu bahasa Inggris pidato teh. Punten Oh, bade Allah sananya. Bade Allah heula cenah. Ta eta mah panginten bahasa Sunda. Janten wahad puma yu'lamu jaijun kama takulu jaidun ba'daman indakuma. Apal cekna alpiah.
Wahad pumayu lamu jaijun kama takulu jaidun ba'daman indakuma, yang artinya miceun sesuatu nu geus dikanyahokeun teh meunang dina ucapan teh, dina kata-kata teh. Tong wakakana Allah nu bieu. Kieu contona dina alfiah mah saha anu datang. Kumaha eta kan pertanyaannya. Kumaha nu ngajawab teh? Jaed. Padahal mah nu ngajawab teh kudu nama kieu. Nu datang teh Jaed. Kudu nama make aya anu datang teh. Tapi nu ngajawab teh kumaha? Cek anu nanya teh, saha nu datang? Cek nu ngajawab teh, Jaed. Padahal mah cek dina alfiah nu ngajawab teh hakikat nama ngomong teh kieu, nu datang teh Jaed sabenerna mah. Geuning tadi omongkeun nu datangna keun kapan geus dikanyahokeun ku si anu nanya. Semacam kieu. Bade naon eta bibi ngangemukeunna bade Allah heula, maksudna mah bade menghadap Allah heula kitu, eta teh jiga nama kitu. Ngeing dipicen cenah menghadapna keun kapan geus dikanyahokeun geus kauning ada urang mah salat teh sama dengan hakikat nama menghadap ka Gusti Allah, tak kitu eta jiga nama kitu. Da urang ogen lamun ditaros kadangkala mah ngajawab teh singkat. Naon geuningan manis singkat kitu? Keun eta geus kahartieun teu kudu panjang-panjang. Lain berarti naon eta di mukana bade Allah heula, lain urang jadi Allah atau lain maksudna mah. Kitu da tos kauninga. Ku urang teh menja urang jadi Allah ku nyebutkeun ku pedah make mukena ditanya bade naon make mukena? Bade Allah heula. Menja urang jadi Allah lain da piraku teu ngartos kitu teh. Moal naon eta? Insyaallah moal nanaon sabab tos kauninga. Tak itulah contoh nama intinya. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robin